kawasan Allah. Masya Allah, ulah sambarangan berhadapan jeung Nabi, ulah sambarangan berhadapan jeung ahli Allah. Balik kanyana mental doa. Nyana ngadoa deui kedua kali tepat tiga doa kagorengan ka Kangjeng Nabi Musa kecuali balik ka kaumna. Masya Allah. Teu daekeun maju ta doa. Macet doa. Wa udiya ilaihi syai'un dibere deui hadiah ku raja supaya kencang. Doa nu bener. Ayo dibangun imam geus, majelis geus, segala rupa geus. Kendaraan geus, coba ngadoana nu kencang. Ngadoanya na ambalaya kencengna luar biasa. Pan qalaba alaihi balik di endahan wandala lisanuhu ala sodri ngelel letahna datang kada-ada kadi. Bal'am bin Ba'ura Allah karim. Cakauna kunaon jadi koski. Hadza ma la amliku, hadza syai'un qad ghalaballahu alaihi. Ieu mah sesuatu anu kukulan teu dimiliki. Ieu mah sesuatu anu ku Gusti Allah teu kuat kula ge teu kuat. Pandala alisanu fa waqa ala sawti. Ngelel we datang kada-ada ka dieu. Allah. Nu mantak ku Gusti Allah diturunkeun ayat ieu lantaran dahsyat jasa keistimewaan ki Bal'am bin Ba'ura, ilmuna, harismana, kesaktianana pohara, tapi ngagesleun nyana ku sebab hadiah di pamarentah. Ielah ayatna. Bejakeun ka kiai-kiai anu gupak di hadiah pamarentah. Kuari mah geus lain gupak deui, gupak nguyuk. Proposal geus lain hiji ti pamarentah teh terus bae ngabangun ieu ngabangun itu balelo nya nyaritakeun hukum mah tina haram jadi halam, tina cau jadi aung. Negara jadi oyag Indonesia gara-gara tangkorak kiai nu model kara itu. Gila ayatna ya. Bal'am bin Ba'ura dibaca ku nyana ge sarua bae. Nganyana ge susuganan bae ngan teu susuganan bae henteu nyapa. Deui jelema nu asup Golkar. Dibangun majelisna, dibangun pondokna. Nyana berjamaah jeung kotok